Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun wastapun Tanti Hadianti, kelas 11 MIPA 2. Pedaran Sunda nyaeta wacana nu eusina ngajentrekeun tur medarkeun pola kagiatan anu geus mangtaun-taun sarta jadi hiji kabiasaan tina diri urang Sunda woh dina segi prosesna jeung tujuanna. Salah sahiji contoh pedaran Sunda nyaeta kadaharan khas Sunda. Kadaharan khas Sunda loba rupana aya nu amis, hasem, nepi ka nu lada oge aya. Salah sahiji contoh kadaharan Sunda nyaeta rarawan. Rarawan nyaeta salah sahiji kadaharan khas Kuningan nu dijieunna tina kacang beureum dicampur jeung parutan kalapa jeung tepung. Bahanna nyaeta kacang beureum, tepung tarigu, cai, parut kalapa, lisah kalapa, bawang daun, bawang bodas, bawang beureum, cikur, katuncar. Mimiti kulup kacang beureum kana 350 ml cai anu ngagolak nepi ka asak, angkat tuluy antepkeun sina tiis. Siapkeun mangkok keur adonan, asupkeun kalapa nu geus diparut, kacang beureum, tepung tarigu, jeung bumbu bawang daun, bawang beureum, bawang bodas, cikur, katuncar. Siapkeun lisah kalapa kana katel, seungeunna sedeng, saenggeus eta asupkeun adonanna nu geus digolakeun kana katel goreng nepi ka warna kacoklatan.